anajeun Gusti ka abdi geus wani ihsan anajeun solaya aduh putusan sing emot waktu sangasara dong tepung aja bapak harapna ayana binomo baca aku tasmi dua mandi kewan cabalakna tibatan abdi kasih antarkan abdi pulangkeun tibatan tong karambatan sanajan abdi ayeuna apal ora deui tos teu indung tos teu bapa antarkeun abdi ka desa ngarep akal luasa diri abdi kiwari asak tongkara ieu rasa hirup di dua anjeun Gusti ka abdi geus wani ihsan anjeunna solaya aduh putusan sing emot waktu sangasara Bapak RW beri anu bagera deui keur tepung can boga harata anjeunna geus binomo bagja anggung tasmi dua mandi kewan cabalakkeun tibatan abdi kasih antarkeun abdi ka desa tibatan tong karabatin sanajan abdi ayeuna Bapak RT Bapak RW deui tos teu indung tos teu bapa antarkeun abdi ka desa ngarep laluasa Bapak RT deui lama-lama geuningan Bapak RT Bapak RW kamana nyanyi arapayung kakalen katojo bulan aturan Bapak kadus anu bageu kakaler katojo bulan kamana mang Bapak kadus adis anu bageu kamana abdi nyalin andung moal pelit ku sabulan Bapak kadus oka deui moal pelit ku sabulan Pak kadus sobara deui pantikan dan geuningan Bapak kadus sabara deui pantikan dan anu mulaya
godana Bapak kadus sabar anu bageu tangtos seueur gogodana tapi niat aturan apa kadus adis deui tapi niat gadang tepat kuku godang ulah epa Kang Edo anu bageu kuku godang ulah epa Kang Edo deui tiba tanama Bapak Beno ketua panitia anu sayang aturan papayunan pakadus adis deui aturan papayunan anu sayang anu mama pakadus adis deui oyong adis sawena aturan deui anu sayang Bapak RW datok deui bagena balik ongga tapi sok seri dana mangkat bareng karo Bapak Turan rame-rame dagu